Naon namun aing aya kahayang rek dilaksanakeun. Aduh, balae naon aka? Hei Cijang, cing, hayang naon cu? Hayang dahar. Lapang. Balae tuang. Lapang. Iya, dawa. Bagja, jang teres cager deuleuh mah jadi cager. Pasihan kalinya. Balae tuang sareng naon sangu goreng. Mung sok panas beuteung. Bubur atuh. Bubur. Mung juga teh oro. Liwat atuh liwat. Liwat. Mung sok ditumpangan hulu uci. Hulu kada lain hulu uci. Sangu koneng. Mung batagor. Mung dawala. Kupat tahu atuh. Kupat tahu. Mung dawala. Lotek jang lotek. Nu gering dibere lotek. Heeh. Mah jaki teh. Rujak babak. Tuh, komo sia. Sekalian bere portas ku sia. Kabina-bina teuing si teh kalajeng deh. Balae naon atuh aka? Nyacing atuh. Nah, meureun dawala. Gergering kieu dewek ngadahar pais. Oh, pais tahu. Balae pais aka teh. Heeh. Pais naon aka pais belut? Lain dawala. Pais hayam. Pais hayam. Lain. Pais kangkung jang. Banyak kangkung di pais, Pak. Paling pais awuk atuh. Tong ngalonyeng. Ada. Nae kadang Noe gado di sijuri. Pais jamur. Alim, Pak. Pak Ismail. Ya, setan. Mung sok nonyok doang. Pais tahu. Pais naon atuh? Nu hipu. Nah, meureun wayakeun dawala dewek ngakan pais ti ucing. Coba. Abong jelema tukang heureuy. Entong aka kasasar. Bener dawala. Hayang pais ti ucing. Aka teh naonan ieu teh. Seger meureun dawala. Ya, moal. Teu kengeng jang istighbar. Moal teh Ngusak beungeut. Atos Pak, ya 7 kali mah Pak. Ingat nepi ka pegek ya gara-gara ngusak beungeut. Obat istighbar teh mah. Buru dawala laksanakeun yang pais ti ucing. Aka teh Jang laksanakeun. Laksanakeun naon ti ucing? Heuh, laksanakeun naon laksanakeun kumaha? Ieu teh keur magering dibere tai ucing mah mun paek. Daweureuk. Jang bisi panungtungan jang. Bisi panungtungan dawala aing bisi naon dawala. Aduh itu malaikat dawala. Aduh. Mana? Abong gering. Cucunguk. Kabina-bina teuing. Di jang wayahna neangan jang. Ngadon didukung kita aki-aki teh kumaha? Buat bisi panungtungan umat dawala cingkana teh daunna dawala. Cing loba surawungna. Make sereh, make bawang beureum. Kita akad teh kumaha? Ieu teh heureuy lain heureuy dawala. Aduh dawala jantung nyeri. Hayang pais di ucing. Baik atuh. Jijang. Ayo Jang, ayo. Laksanakeun atuh keun bae. Lamun lain ka bapa diajak gelut wae. Ngadon diturutan eta pais ucing. Hayu ini Jang. Bisi kalunya bisi umat dawala cingkarasa uya gulana.
di mana ngantai ucing waya ki kata tangga atuh naon. Semar ya winangun semar kuncung dan semar ya winangun semar kuncung pakuning alam Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra maha kasuka teri ulang paligati meureun kadenge ku ilaing sanajan dina wangunan rumpaka lagu Sumangun sanajan diwangun ku kata-kata kumaha wa saur sineneme ulah waka suka seuri lamun can panggih jeung jati diri eta gini ngan di mana geus panggih jeung jati diri bakal seuri sanubari tangtos wa mohon Pak cing inget jang ari hirup teh aya 3 rupa udah hiji kahiji hirup cicing kadua buktina kahirupan tutuwuhan oh tatangkan kadua hirup nyaring naon wa buktina kahirupan satwa cai jeung satwa darat katilu kahirupan eling ali eling nyaeta kahirupan manusia mangkade kudu areling semua sabab saukur nu hirup pinasti nemasan pati nyawa ditinggalkeun toraga ditinggalkeun ku nyawa maut pingaraneunan semua ngan di dieu manusia beda jeung sato bentena wa bentena anjing buduk di jarian bangke nangan ukur bilatungan paehna teh tapi urang manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan dah eta uti baris panggih jeung pangadilan bakal menang patokan numur beng alam ngeunaan pagawean urang di dunia melak hade buah hade melak goreng buah goreng ya kira salat imalan Pak sabab naon pangeran muarek nyiksa jeung ngaganyar ka makhlukna tapi makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran dah subuhun ya mohon Pak tah di dieu meureun mangpaatna teh gering teh bakal karasa weh mangpaatna cager dah gerak mangpaatkeun eta cager urang dina jalan ibadah saacana datang gering gering eta da gering oge bisa dijalankeun pikeun ibadah naon tumarima nya tumamprak tumamprak usaha pikeun cager niatna di mana cager rek dimangpaatkeun demi kepentingan balarea sae mohon Pak di mana keur beunghar kudu eling kanu miskin anu miskin ngageuh mangpaatkeun eta kabeungharan pikeun kepentingan nu lian da pangeran mah teh heseueun malikeun jelema cenekna ieu hirup gunakeun kahirupan urang saacana malakal maut datang ka urang eta sabab urang manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa semua sanajan urang nyemput tina peti besi pasti malakal maut mah bakal datang ngan bedana teh ti heula jeung paneuri eta jeung jalanna ge beda-beda rupi-rupi aya nu geuring heula jiga ilai aya nu katabrak cukang lantarana teh aya nu cager langsung kusek nya jadi sing horeng ana ditapakuran ana di pikiran teh ti mimiti urang sare nepi ka hudang sare nepi ka sare deui eta teh kabeh teh jalan pimaoteun mata kudu bener hirup oge nya ari bener teh lain tara salah tapi bener teh nya eta jelema nu bener teh nu daek ngomean kana kasalahanana
da urang mah manusia tungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan semenit ganti sajam robah janji isuk rajin taraka pake sore sumuhun balapkeun dina hate teh cu nya telepat buat teh sumuhun Pak hartos Pak heeh cu jang kan meni jariji penaing bae ti ucing geus asa wayahna we atuh nya eta nya aduh mending ngebuakeun mangga ieu paes ti ucing ngebul keneh ieu panas kakak kemana ngajahit nuhun dawala sami-sami jang syukur jang nuhun jang teu hayang ngajawab bae mangga atuh meungpeung panas mempenganeut kan nya atuh panas mah meureun mau tetet kena sumut dawala kan cenah gebelan cenah teu lah dawala tiupan ayah hihi buka kumaneh dawala tuluy tiupan rajeun titah niupan ti ucing demi kakak yang tercinta tidak apa-apa wayahna tuh ngebul kieu aduh tiupan dawala besi kurang keneh ku hihit tah eta teh hihit giribig dawala gede-gede teh gede-gede teh mangga atuh haneut geus haneut dawala parantos nuhun dawala katampi kanyaahna sami-sami mangga atuh pilih kabujeng tiis di bawangan teh sok ada asyahan heula ku sia dawala maksudna bisi kurang uyah kurang pecin da aing megering dawala asaan jangan asaan lamun aya karet dijepret nepi kamu puas jeung seuri eta deui nepi ka di sok jang asaan heula sakedik kumaha lamun diasana ku bapak ih jang keur sibuk dewek mah jang keur sibuk keur ngarona dewek mah sok anya sok jang Gusti asaan dawala bae daing teh keur gering rasa teh keur kieu sai ucing heuh sok asaan sacoe aja sok we atuh ieu ucing teh bapak heuh wayahna aing ieu da nu gering nu lain-lain atuh da aing mah saeutik sok jang peureum salah jadi peureum ge anger teh ucing dawing nu masakna ge bapak ya jang ulah jang bapak keur puasa cu Kanyenan kemis ieu teh minggu oh berarti bapak salah aja jang ngai balas geus atuh da keur ngodoan bapak mah cu sok jang ya samot we atuh udah bah kumaha kumaha dawala aduh apait jeung haseum tuh sia nu cager kitu komo aing nu gering je teh jadi kumaha urusanana beakeun ku sia sepkeun jang sepkeun sarwana mangga Pak ti ucing aduh bapak menikah sep nabi-nabina semua da kudu kaagehan kabeh ge atuh da teu panas wala ampura dewek dawala lobah heuleuy aing teh geus dilateuh heureuy jeung maneh hayang sedih atuh urusanana ulah jeung ti ucing heureuy teh ulah kaleuwihan atuh ulah kaleuwihan ke jeung ti ucing sakentenana ti muning ke mah rada gede eta mah atawa teh Cina nuhun dawala sami-sami aduh Kadon cecengiran teh dari bapak tuh ka aing tuh. Anu babarakatakan we. Heeh. Walah. Yakin ye pangeran keur nyamar ieu.
Kenyaman. jiwa juangna luar biasa Api-api. ya saat candi paehanku eta belegug jelema teh beak di karep Nya. waing dik dikawinkeun mah nya kurajana rek dipaehan Paehan. bodoh na beak di karep Oh, ya aing boga ajian tenung sia Dah say. samemeh dipaehan ku maneh ku aing dipeheulaan saya jelema dibawa ku aing diculik di pangeran terido teh nyebut pangeran kayak ieu tapi kan bae dak keur nyamar beureunan Nyaman. Hai. Awas ya bakal matung aja elingan eling mata nempo renghap biasa ngan mua bisa walakaya sia hiji dua telu wah ya raja bodoh kamana karep siak rakyat teh dipaehan belegug da beak ti karep hei pangeran sastra jinga yang boti ucing gitu teh iya rek dibawa ya kaula ka negara kaula ya aduh ya pangeran nepi ka kuleheug kieu jeung pegung deh jeung ieu make bedong deh ya tapi yakin aing keur nyamar ya pangeran ya hei Bapak Semar lamun anjeun butuh ka ieu budak rek dibawa ka negara kaula nyata ka negara Ambang Sagara ha lamun butuh tuturkeun kaula lain naon bisi lain aing arorea malikeun ka dieu capek aing kitu mah di dan tadi ditanya sih teu naon tuturkeun aing 300.000 lengkah aing maneh harerup kabeh Semar Badrana ya masalah rasna teka pangaruhan ku ye ilmu sumohon nanging parantos surti kana kejadian dah yang tuturkeun dewek dan tuturkeun dah wa nah tengah awal tuturkeun sia di negara Ambang Sagara tuturkeun wa teh kumaha teh kadon ngajedog sia teh hayu sia teh ai tinggal oh aing deuleu wa teh kapangaruhan ieu mah budak aing nya jematung kulit waru angan daru sinengul alah Pak wayahna tuturkeun Pak ka nagara Ambang Sagara tuturkeun ayo aduh ayo no ya oh kapangaruhan kulit waru angan daru sinengul bah aisyana naonan makanya yang diciduhan aing beleguk kabina-bina teh sia ka aing teh sia teh timuru ka aing Jawa teman oh da kudu sarua atuh nyanyak atuh naon cara ricing ada keanehan nih belum kosong ini kan kosong tuh nu hideungna mah nuturkeun tuh tuh belah kenca ka itu nu ieu ka ditu kan dia nah bisa kitunya si Ius bener kabeneran teu boga ongkos usaha lah atuh nya kodak-kodok lah ayat ayat saya raja naon teu ngagubung duit teh menit kere raja teh cik eta Gusti Batara ayat tingali 50 perak jangan naon anceuk aing rek dipaehan naon kitu teh kira-kira kabeneran nih ayat ti ucing sakedi rajaki lumayan 300.000 lengkah ip senopati Arjuna lan Batara Kresna jangilah tangi Yai Raka Batara Yai naon kunaon Yai lain kunaon si dawala ngawawakeun tai ucing kurang ajar kadangu paranjeun ku salira eta buta mawa si cepot ka nagara Ambang Sagara ulah kapalangnya bela Raka Batara
sakan tenan urang ancurkeun nagara Ampang segala. Sae mangga Yai. Ayo pratutur. Kakara aing mangeh ilmu mudah kieu. Sumohon. Puguh we da aing keur lengah. Aing keur hare-hare. Penasaran aing ilmu eta. Balitungan jeung aing sadenawa. Utang pati berapa pati utang bilang di bilang. Awas ya koy. Bagja geningan pati geus datang hasil cager aya hibar Gusti Prabu semaka pihatur nuhun kumaha aya negara Tumaritis teh aya bener si Gatot teu bohong euy bener teu bohong bener euy bener rajana teh Prabu Semar Badranaya leres tuh geuning bener jujur si Gatot teh wah ditambahan gajina 2000 boy pas bener eta pangeran teh ngaranna Sasnajingga laras iya hebat bener Prabu Semar teh beunghar nawa sedih Syumuhun Gusti beunghar ya gitulah bener eta teh raja Syumuhun Raja Sangsara nah bener pangeran Sasnajingga aya kasep nyabuktosan ku salira mana ieu Gusti aduh ayo lah si teh pangeran nepi ka dipincuk ieu nepi ka dibuntak ieu teh pangeran lotek kareta hiji dua hah nepi ka dibuntak ieu Gusti pangeran teh oh modern surprise ka aing nya pasti kasep ieu mah cik nah ieu teh nyegrek-grek jago Gusti ieu teh diculik ku abdi teh ngadon ngalawan ka kaula para dendawa bubar ka tawuran usaha ku ieu pangeran minantu aing atuh pangeran teh siapa dulu mitohana atuh cek atuh hudakeun gawe pamitos adan hudakeun ge ayeuna sia teh sae mah waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waloya cager ya nah itu poek bu aliran kabungkus aja dibuntak sudah astagfirullah astagfirullahaladzim tapi kata eling-eling kieu si laing pangih de mamaksa kieu pangeran teh kieu ieu teh Senapati abdi Gusti sia teh salah mawa henteu ieu naon ieu menihangin itu raja anu bade ngadahupkeun salira ka putrana naon si teh doh ka aing teh sia teh aing teh kawin wae kabina-bina teh paling jeung papanges aya papa non parepeh di dieu teh ya pake tumal kabina-bina pake tumal aya nyaho komo wangsa buta kieu kabina-bina teuing jogo jeung aya nyaho jeung rajana ku aya nyaho Allah sok dangohkeun rajana ka aing nepi ka kieu-kieu na pangeran pepeuleuk ke kieu hei itu raja mana wah astagfirullahaladzim ulah aya jurig lain jurig raja kabina-bina aduh aing kumaha aing balikeun ke bapak aing mitohaeun oh kita raja teh gede pleguk ya mung balikeun aing ke bapak aing balikeun ya aing ngomong Senapati kumaha sia teh ieu Gusti ieu pangeran Sasnajingga teh lain abdi mah lain pangeran Sasnajingga lain aing mah Sarman aing mah lain pangeran Sasnajingga lain aing mah Udin Samsudin aing balikeun ka nagara aing balikeun mung aing mung jadi mung ye pada dikawinkeun mung maneh we nu kawin aing kita curi naon gitu balikeun Senapati teh salah ieu teh Gusti supados ieu mah urang tepangkeun sareng si Nyai
yakinkeun mah wah moal teu teh eling siapa anak aing kabina-bina teh bisa dipecat we mangga Gusti jisim abdi ridho dipecat upami ieu laras sanes pangeran sajadinga lain aing main pangeran lain kabina-bina teh cetek aing teh balikeun aing ka negara nu baheula kabina-bina teh entok mulang kabina-bina teh balikeun ngasih nyai nawe keur Gusti bikin nggak yakin kenci si abdi nyai pancaningrum dikawinkeun salira teh mung aing mah mung ya mung aing kawin anyau dedemit aing mung hai pancaningrum nyai anak bapak kaulanan kula Ramadewaji tah dengikeun surana mung ya sada kunti aing jauh mung ya mung aing datan nirata ngademang datan nirata ngademang mangkulingan anak kemera Jai kaulanun kaula Ramadewaji cik tingali eta lain pangeran sajadinga teh sadangukeun surana mung aing mung nyaho pocong mumun aing nyaho jadi tingali yai anu mana Ramadewaji eta pengkeureun salira anu mana lainnya sakedap Ramadewaji lainnya tirik tobat lain nyai aduh Ramadewaji memang ieu pisan pangeran sajadinga aduh anak aing teu normal lain aing balen pangeran Ciberguk lain teh bina teh tuh nya Gusti laras aduh iya pangeran sajadinga teh tinggal aku Ramadewaji aduh nepi ka kasep kieu wah kiamat alam dunia teh normal budak Ramadewaji aduh cilaka banyak minantu aing cucunguk aduh engkang sajadinga nyaho Ciberguk engkang Ciberguk jai ngomong jak abdi jeung sia mung nyaho aing kunti teh aduh Ramadewaji pangolokeun orang kawin jeung kaula nikah jeung kaula atuh tingali heula mung tingali sekali tuh tingali setengong nage bolong mung nyaho aing senel bolong aing teh mung aing teh suketi aing nyaho sate mas gitu nih malah jo film deh eta kang astajinga ya kaula nyaho sia kaula jeruk nyaho teh mung aduh kang naha meuni benten tina impenan mah tina impian kaula engkang manemi romantis teu si aing mah teu romantis aing mah romansa beugu kitu mung aing ngomong balikeun tingali heula mung ayo urang nikah jeung kaula maneh we sorangan moal nya nikah sorangan jeung naonnya jeung pager itu jeung naonnya masyaallah jeung aing mung aing mah tingali mung maksa wae teh ngamuk cai di dieu reret sekali mung sekali bangsa-bangsa teh teh sekali we bila teuing aing mah mung aing mah siungan mung aing mung mung aing mah Dracula leumpangna kitu nya mung aing mung lelet atuh Dracula da ti mana heula lamun ti Cina mah heueuh kitu mung aing mung sakit ceup mung sekali we mung maksa teuing cek aing teh engkang ya kaula mung teh jadi anterkeun kaula bener heeh sok ya abina-bina teh tuh tingali ditepok wae ditep balik gitu
Bere ongkos. Jang, buset babe lo, Pak, waduh. Hei, Badega, para prajurit, eta jami anu duaan izin kaula tiasa lebet. Kuya. Hei, bangga. Siap, Pak. Jang, Bapak, Dok, Pak, cager silain Jang. Alhamdulillah Pak sehat Pak. ongkos nyium. Gusti, nu agung silain jadi genut deui deuleu. Nyata Pak abdi ge aneh Pak. Pak abdi dikawinkeun. Dikawinkeun, sumuhun. Ya. Gusti, Brother, kakak tertua. Aduh, Gusti nu agung kakak pertama. Aduh. Asa film Cina euy gitu deh. aduh, Gusti nu agung sehat. Alhamdulillah ada wala hibar deui. Syukur. Dawek dicageurkeun. Salian dicageurkeun dawek dikawinkeun. Dikawinkeun? Heeh. Jeung naon? Itu nawan. Dibalik nanya teh goblok sih teh. Sia mah ngahina ka aing. Cing nanya teh jeung saha kudu jeung naon. Emangna aing kucing sih teh. Salah nanya. Sarang saha nikah teh kitu. Lo anak raja da wala. Wah, gulis teh. Cantik. Gulis pisan, Pak. gelisah. Gulis. Kade Bapak bisi bogo. Temu lu. Babatok sia. Ulah karoo Bapak mah. Di mana Jang? Di Panggar Pak Ci. Hayangnya. Ayang apa binantu mah Gusti itu bener akad teh demi Allah aing melawan teu bohong. Buset. Buset. Heeh. Nyata kitu da wala. Buset. Jodoh bener dari gitu. Heuing cik goreng hayang nempo. Sok tuturkeun Bapak. Geus sangka ya. Tersangka. Itu bener kakak pertama. Bener. Iya, adik kedua. Adik ketiga kemana? Gareng. Mun. Nuju di Sekarnume. Adik keempat. Tidak ada keempat. Ada. Cuman 3. Cuman 3. Ada. Jangan lupa. Naonan sih. Aduh, kesian kan aing. Nah, iya layang Jamus Kalimusada lambang kagungan negara. Negara bisa disebut agung, negara bisa disebut luar biasa lamun geus migawe ieu layang Jamus Kalimusada. Cinekna geus ngahiji antara rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebutna manunggal sahak jeung sakewajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Yang sakitu teh Kang saparakan cahapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit. Sakali dihatur nuhun TVRI Jawa Barat anu parantos tiasa ngahibur masyarakat Jawa Barat sabudereunana. Atuh mudah-mudahan warga masyarakat Jawa Barat sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nonton, salamat anu tonton, sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti Putra Giri Harja Tilu. Permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun.